Sebab nikmat dunia mah hanya sakit. Kurang kumaha paharto sugihna maot. Ibutin kaya raya paeh. Sadeu nu kaya. Sadeu nu kaya komaji pendi mah kaya henteu gagah henteu. Modar tah mah. Nah, eueuh nu teu bae nikmat-nikmat nu kosarar itu. Raja Firaun kurang kumaha gagahna modar. Raja Namrud kurang kumaha hebatna paeh. Dan lain-lain sebagainya nu garaga. Hajucan aya jaminan bahkan lain can moal aya jaminan di akhiratna. Tapi urang mah ku hari hirup nu sederhana, bahkan aya nu di bawah sederhana. Maot urang di akhirat urang boga jaminan. Nuga jaminan Kangjeng Nabi. Urang bakal dicicingkeun di tempat anu mulya.